Aya deui carios dina kitab naon Sahih Muslim eta mah di pasar Madinah aya naon aya hiji orang Yahudi tukang menta-menta jajaluk ngaranna teh Baromaen sok cicing we di juru bari nyang hareupan mangkok menta belas kasihna batur ngan eta si Baromaen teh Pak teu daekeun cicing letah biwirna teh ayo we ngangangan ngagogoreng Rasul we ulah daek deukeut ka si Muhammad panca padahal manehna can nyaho ka Nabi Muhammad nalolong teh ateung kok ulah daek euy kade maneh si Muhammad mah gede bohong ayeuna gede naon gede sihirna begitu tapi ka eta manehna teh pada apal jelma-jelma kana hakna omonganna si Baromaen eta dugi ayeuna kasaha ka Kangjeng Rasul ku Kangjeng Rasul kumaha teh sahabat itah ditewak si Baromaen teh kumaha tuh sahabat hayu urang tingali jelema anu sok ngagogoreng kami teh itu diteang ka pasar efek teh heueuh we aya jelema teh cicing di juru ngagogoreng Kangjeng Rasul oh iya meureunana sahabat jelema teh ku Kangjeng Rasul di kumaha dicarekan diteueuh henteu bahkan sahabatna anu ngilu kadinya geus ngagibrig nahan ka amak ditahan Rasul tenang sahabat ulah gede amat gitu ya jelema teh can nyahoeun bodoh keneh can nyahoeun kana agama malahan mah tiap poe eta si Baromaen teh osok dilongokan dibere katuangan bahkan dihuapan si Baromaen eta si Baromaen keur diuapan ku Rasul hayo we nyangangan ngagogoreng Rasul oi kadek maneh ulah deket ka Muhammad ulah hayang wauh jeung Muhammad gede sihirna gede bohongna kitu we tapi ka pupusna ayeuna Kangjeng Rasul itu saatos pupusna Kangjeng Rasul si Baromaen eta teh rada ayeuna leungiteun mana cenah jelema anu osok ngahuapan kami teh anu ramah anu ayeuna genah ngahuapanana eueuh geus sabaraha poe aya saminguna teu datang-datang di sisi lain ayeuna Abu Bakar Siddiq dongkap ka Siti Aisyah putrina ka istrina Kangjeng Rasul neng ari pasunatan Rasul naon anu can dipidamel ku mama saur Siti Aisyah Gusti sadayana pasunatan Rasul tos dipidamel ku mama ngan aya hiji anu encan dipidamel teh nyaeta sateu acan putus Rasul osok masihan katuangan ka jalma anu ngagogoreng ka anjeun